Kemana Wadoyo? Aing janjian euy. Janjian ke mana? Jeung barudak nongkrong di alun-alun. Anjir. Nah eta nginum naon? Yo. Kapaleun. Tes dulu. Tas. Minuman the best. Oh, minuman naon? Marisok. Bukan Mariso. Bukan. Marimar. Marimar. Iya, enak. Nah, detis. Bocor kayak eta. Arek kotor ya? Hayang kabitanya nah. Aduh, mah sangat gurih sekali ya mah. Coba ya. Dinamis, Paman. Anjing eta mata nu ganti baralik ya. Dinamis. Dinamis. Balik. Bisa. Well. Ayo Bang Doyok euy, ngileung konten ah. Viral euy dagang bakso aing. Baso. Astagfirullah. Di jamat yang motor apa sare gitu? Apa pingsan? Udang-udang aja kira kegeluhan kek. Astagfirullahaladzim. Baso. Anjing. Wah, tuh udah mulai sah. Pingsan gitu sah. Paur aing ah, aya sarena kieu. Da emang kieu sarena mang. Hese ngan sakalina kagebah, ngamuk langsung. Sok kayak mana nih teh? Heeh. Kumaha tuh ngaudangkeun asal euy. Duh aing aya perlu yeuh. Cipeng ngaudangkeun euy. Iya ya mang. Sok udangkeun. Pak. Boga Pak. Naon cal? Iya cerita aya perlu. Bener saleuna tuh udang euy. Kumaha? Aduh. Ya aya perlu ieu teh ya, kudu ngobrol heula. Perlu naon sih teh? Heeh. Urang teh hayang ngonten hayang iluan euy, soalnya urang viral teh bari dagang bakso di dieu. Mana yang viral? Heeh, kilu ngonten lah jeung Mang Doyok. Meuli bensin ala saliter. Beli bensin. Heeh. Cenah yang viral. Yang viral. Heuh motor mana teh banjur jeung ieu ku bensin. Tuh duruk. Heeh. Aduh, Heeh mang mentek naik ke kalapa. Luncat teh. ngajengnya. Heeh. Tereh eta teh. Kerek. Tereh paeng merenya. Paling ke es ya mah. Ji, Kumaha aja? Bener ya, hayang iluan ngonten dia suka we atuh pan kebawa viral. Ah, engke non hayang bisa ngonten, hayang bisa live ek diajar ya. Aing lainna naon ngajak konten nu anyar teh jah aing mah. Lain kitu Bang, euy urang teh pan apal dagang baksonya keur sepi. Sugan we ilu ngonten aya milik nangke tina konten, urang teh kitu tah Bang. Heuh gua aja aing maneh bener mah resep konten. Resep urang mah. Heuh ngan aing mah ye nitipnya. Heeh. Aing di urang mah di dieu. Naon teh? Ulah pundungan nomor hiji nama ja. Pundungan kumaha Bang? Urang mah dagang bakso nu meuli ge teu pundung urang mah Bang. Kuat urang mah. Lain ja pan urang teh baratus teh geus aya ilu ngonten heuh. Ku aing teh diajarkeun ngonten. Diajarkeun live ku aing teh. Heeh. Ari geus bisa mencar. Heeh. Nah ka aing teh nyebutkeun ngamangpaatkeun. Da urang mah cenah teu meunang duit. Tah ulah sampai ka kitu ja. Urang mah moal Bang, urang moal nyebut ngamang. Heuh pan si itu ge tadina kitu nyebut nama moal. Jadi kieu ja intina urang teh maneh teh ku aing pamananya diajak konten ku urang. Tah maneh teh ku aing teh diajak konten teh ambeh maneh ke loba nu alap-aleueun ka maneh teh bari diajar berkarya sorangan urang diajarkeun ari geus bisa mah jeung maneh-maneh keneh ieu urang lamun maneh meunang duit teh moal menta urang teh saeutik ge atoh nu aya urang merasa bangga bahwa maneh bisa ngonten. Ari ieu kumaha kitu Bang? Heuh ari ieu mah ketika geus manehna di luhur bari geus bisa sagala ka urang teh ngajauhan. Bari jeung curhat ka batur teh ngomongna cenah aing dimangpaatkeun tara meunang duit ieu. Pan ka aing teh teu ngeunah sia teh. Pasti moal ngeunah bener. Heuh justru eta ja aing ngaran sifat jalma mah kitu ari geus bisa mah. Ka aing teh nitip ka maneh lamun maneh kilu ngonten. Ulah kitu sia teh pepeujeuh. Moal Bang, insyaallah urang mah ya sing percaya ka urang. Urang mah moal kitu insyaallah. Heeh mang ja sok atuh aya gajar konten mah. Heuh sok da urang mah teu nutup ieu saha-saha ge nu arek kilu ngonten mah. Aya resep mah sok. Latihan apa?
Ajarkan sok guru ya kumaha ya ngonten sok. Sing sok maneh acting ceuri kumaha? Action. Hampir tak itu terus. Masih mah kos nu muriang nih. Nah kurang bang, Geus salah sakitu mah. lumayan ya. Acting ngamuk. Bagian yang ngamuk, Heeh. bisa ngamuk ge. Action. Naon salah kemarin mana? Lain gitu atuh ngamuk cekan teh. Heeh. Naon salah tak kemarin mana mau bakso terjadi? Halo sedikit mana? Nah, itu siapa ngamuk teh? Ngomong pena, kurang ngamuk. Heeh, kurang. Action. Sal yo, kemari yo, bakso tadi bayar ka aing. Jujuguin itu wae yo. Kurang. Si aing bayar bakso mulai na ka aing, ha? Bayar bakso aing. Kurang cai teh. Iya gandeng, naon deh ya, ilu yo. Nasi aja nyaman saya gerak. Sok sia. Masuk. Hah? Musuh biasanya di belah ditu. Gimana? Kurang perlu aing lapar heula kudu dianakan heula ye. Jelas lah sampai Heuh, mereka aing. orang kudu di isian heula ieu betul. Heuh. Yo, pokoknya sebisa mungkin urang kudu neangan hakaneun naik boleh naik naon pokoknya mah aing lapar teu kuat. Terus sarua wae urang genan. Mumpung Biasana musuh di ditu tuh. euy sampai meh manggi musuh cuang neangan heula dahar heula. Ayo. Salauna mah. Eh. Wah, cau asa. Cau. Lumayan jeung ganjel heula. Tapi uing cekelan. Sok. Tapi aya jauh ieu na. Aing salah sok. Hah? Sok cekalan. Tapi yang cekelan. Ya. Hadieu. Ya, Tompokeun musuh bisa musuh. bisa aya musuh tempo. Cekelan tapi uing cekelan. Heuh, sok. Ya kade ieu cekelan. Heuh, sok. Tenepi wa. Wa. Musuh. Musuh. Cekelan. Pecahin jadi tak cekelan. Musuh. Hah? Ayo musuh. Musuh diharap, Pak. Musuh diharap. Ayo, di mana?